tungtungna mimmitna tungtungna danar lain danar salahkeun sinen lain eta dinar lain dudur lah banyak ngaran dudur aja eueuh dahar lain dahar wah jauh karena nyatu anjing heuh panting mimmitna tungtungna lain ngaran eta mah tuh mimmitna tungtungna Doni sugan Doni Randy sugan nah jauh atuh ieu legok mah sagara nah beuki ngaco sama anjing mimmitna tungtungna heeh durukan beuki ngaco sih mah geus taluk anjing teu maksakeun taluk mimitina tungtungna ngaran aing entod goblok di mana jeung erna sia atuh penting mantod mana teh sate entod ai di imah ai sawae tiluan da budak nunggal aing mah budak nunggal jadi mana ngaran teh entod di imah aya sabaraha urang tiluan saha wae bapak entod mah apa ngaranan entod si teh ada ngaran sarua we jeung bapa dudung emak da kitu ngaranan entod si teh lain jorang ngaranan entod si teh bener pikiranana ulah ka mana wae atuh ulah ka mana wae bener ngaranan bete bapak entod mah sakapeung emak entod bapak mun keulir mah bapak entod nah mereka keleuwihan setan anjing aing mah resep jeung kitu naon sia gawe di mana-mana gawe di Tekwang aing mah naon tekwang di naon eta pabrik di Subang anjing di Wesa oh di dinya bagian naon pabrik sepatu bagian naon bagian naon dagang buah-buahan tadi sakapir eta teh pabrik sepatu jeung kana buah-buahan sarua kudu digawe goblok atuh sia teh ngedigaweuna di luarna tekwang di jero goblok mana di pabrik dagang di jero trotoar anjing sudah oh kalau ieu mah boga sabaraha budak sia 7 budak teh 7 ngaranna saha wae wah rupa-rupa lain gua Kevin Alexandro Calvilo aya deui ngulukankeun teh Ii nah cerita rupa-rupa Agus anak awewe teh anak awewe aya anak awewe Silvia ngaranna teh para halus ngaranna Silvia adalah Costa woi ngaran awewe da indungna orang India atuh indungna teh orang India saha ngaranna Raptap Singh lalaki goblok eta mah tuh nah da gini aku sok aya lah awewe anjing oh bener urang eta papanggih urang India di mana mana eta papanggih urang India baheula keur nganyak ka India lain di dieu lah jawayang manehna teh keur musafir di Mandian wae nu ngero setan betul teh nya udah rasana mah sarua anjing itu ari dia dewe japan apa urang India besok nyanyi mancing nyanyi oh, India urang India wah siapa ngagawekeun anjing Ngeus anjing balik goblok si Pandus jangan goblok siapa jauh balik ke buku ada siapa yang hati goreng anjing itu kan ada mah pasti berhubungan urang mah bro we halus ya gitu mah urang mah bro we eta jangan geus bilang lain karunya itu tukang candi garawe nu tukang candi garawe tong ngalalakkeun urang ngobrolnya duaan bi ke jam 3 yuk ngan lagi balik doang geus ada mah cewek tuh pan mana jeung urang teh rek gelut kira-kira mana wani teh aing ai hate mah demi Allah wani urang teh ngan mikir anak 7 sieun paeh aing teh apaan sia teh panena teh rek ngabela negara jeung bangsa sia aing ngabelaan bapak aing ngabela negara jeung bangsa teh lamun anak geus kaparaban sidengkeun anak aing teh 7 nu hirup nu dikepretkeun mah dina kursi bus 12
balik anjing di luar gelut anjing aya Ayo, siap. siap